Kiwari urang lajengkeun carios pedang wasiat atana Si Kancil ti Pakidulan, wilujeng ngabandungan dugikeun Karengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warigi-warigi Mang Dedi, baraya-baraya ki Sunda. Sampura sunun. Alhamdulillah kiwari Mang Dedi baris neruskeun carita, baris maluruh naskah carita Si Kancil ti Pakidulan karangan Kireksa, nu kiwari baris dipaluruh ku Mang Dedi bagian anu ka-50. Sakumaha nu kantos di Bandungan didahan Canu Katunda bagian anu ka-48. Pedaran Mang Dedi kepegat wanci dina mangsana medarikeun kana perlampahanana Jang Kancil dina mangsana maluruh hiji sepuh anu jenengan Pandita Wisesa nya. Ieu lumangsung di sisi basisir tajang atanapi Si Kancil teh lo nya. Kumaha atuh para kaum dangu lajenganana ieu carita langkung paos nama mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Mangsa alam harita teh khususna mata poe beuki ngulon bae. Angin laut ngagelebug ombakna pating cilegur mata geueung. Nebak kana tatangkalan. Tangkal kalapa pating pelenod katiup ku angin basisir ku angin laut. Dauna pating garupai kawas-kawas anu ngabageakeun kadatangna Si Kancil. Nu harita karek datang kalebah dinya. Si Kancil lempang sesoranganan, mapai-mapai jalan lempeng sisi lautan, asa cangkeul jeung matak bosen. Parandene kitu atuh bubuhan geus kuat tekad jeung gilig pikir, nya manehna terus we kebat lumampah. Reg atuh eureun, sabab kahalangan ku bangawan Citapis. Rada bingung lebah dieu mah da cairna gede jeung jero deui. Tapi untung aya rakit sisi basisir ting nu saha terus atuh dibebener. Ditumpahkan geuleuyeung atuh muntasan eta bangawan. Sanggeus tepi ka sisi belah ditu kalacad deui ka darat terus leumpang deui mapai-mapai sisi basisir. Muga-muga we anu ngaran Pandita Wisesa teh nyaan aya. Aing teh geus aya gerak dek we guru ka anjeunna, aing teh kudu bisa ngalewihan elmuna si Arsala. Rasakeun si Arsala, aing can rumasa eleh ku sia, aing saukur eleh saeutik ku sia teh. Kitu cek geurentesning hatena Si Kancil. Inget keneh cenah ka musuhna nu katalah kimoyan teh. Karek oge atuh sababaraha kilometer lumampahna geus gok deui we ka sisi bangawan. Atuh Si Kancil lareng ngarandeg culang cileung di dieu mah bingung. Lantaran eueuh rakit eueuh parahu. Daek teu daek kapaksa Si Kancil tuh kudu ngojai meureunan. Nah, la haula wala quwata illa billah si aing kudu bisa mentas. Kitu pokna. Kecebuk turun ka eta wahangan anu beuki tengah teh kalahkah beuki jero.
Lah-lahan we nya akhirna ngojay we sabisa-bisa. Teu wudu matak capek jaba pakaian jari brung. Tapi teu matak buntu laku, teu matak puga gelampah. Si Kancil atuh geus bisa mentasan eta bangawan. Terus atuh lempang beripok ngomong sorangan. Anu bieu meureunnan anu sebut bangawan Ciheru teh. Kari hiji deui anu gedena mun teu salah manaon teh oh nya bangawan Ciseukeut. Kitu pokpokanana ngomong sorangan berijeng terus lumampah kalayan tenang. Salila di perjalanan dikawihan ku sora angin laut anu teweleh atuh seah niup tangkah kalapa. Sajajalan taya dinu kapanggih iwal ti kalapa jeung kalapa we. Tutuhan sejenama estuning langka tangkah kalapa anu rajeg buahna meupeui dibanding ku ngayang batok-batok kalapa jeung dauna anu geus gararing jeung aya oge di anu sesabajing tinggu lutut. Kira mangsa alam wanci sariak layung, gok deui lalampahan si Kancil ka sisi wahangan. Kaayaan lebah dinya mah rada keung. Angin ngaguru, sora lambak laut menikeun kaseah. Sora manuk ting tareak. Atuh si Kancil ngarengkog lebah dinya nama terus panon melongong we ka hareup. Beda rasa kawas-kawas rek aya anu aneh-aneh. Aya naon yeuh? Pokna si Kancil bari jeung taki-taki waspada tur iatna bisi aya itu jeung ieu cenah. Tapi jelas manusia mah ngan manehna sosoranganan. Batu rumah teu aya anu ngulamprang ka lebah dinya. Seor kejebur, surat cai ngaguru teuing di laut teuing di mana boa. Si Kancil encan katenjueun jiga nama atuh puguh mentak bingung. Nah hati mana datangna sora pating kecebuh itu? Nya si Kancil limpang deui tapi jeung ati-ati tur lalaunan. Sora cai teh beuki syah ngaguru estuni mata keung. Cungungung hawar-hawar kadenge sora anjing anu babaung. Wakeak sadam manuk laut pating kalayang di jumantara. Di sarada patembalan. Kawas-kawas rek aya anu teu anu tepuguh yeuh. Naon kira-kirana yeuh? Cek si Kancil barijeng terus lumampah deui kitu gede barijeng lalaunan. Tilipas tina kawaspadaan baranggok teh ka sisi bangawan. Si Kancil celohok bengong nenyo curug atuh menikeun ka luhur pisan. Cai anu ngocor seah umbakna munggah motah pating jaraul. Si Kancil lebah dia colohok deui bae. Sakanyaho manehna mah bangawan di wewengkon eta mah turata ngeuyeumbeuk. Teu aya anu nyurug kitu. Dataneuna lempar teu beda we. Kikisik anu geus deukeut ka laut. Loba rawa komo deui atuh ieu ukur sababaraha meter anggangna ati basisir. Des aneh deui bae ieu alam. Nah make jeung aya curug sagarupa di dieu. Ieu kitu bangawan cit teureub teh. Cek si Kancil bari jeung ngajajan teng sisi bangawan. Panon melong kana curug anu gameng pisan saina teh. Tapi aneh eta curug teh luhurna mah henteu anger. Jeung deui caina motah menikeun ka goyang kawas di endag-endageun kulini. Sedengkeun atuh
lebarna eta bangawan teh leuwih ti 10 meter. Caina kiruh ombak-ombakan mata keung. Cek beja biasana mah caina teh sok leuleui cenah. Tara motah gitu. Tapi nah adiku ayeuna jiga aya anu ngendageun. Cabot keur kitu anu seor. Jemur atuh harita sabrot. Cai teh muncrat ka laut. Gudublah gejemur. Burisat caina muncrat leuwih luhur batan tadi. Cai motah ombak-ombakan. Caina gulung atuh ka sisi nyamrot keplok. Atuh si Kancil ningal kitu teh colohok bengong. Teu ngartieun. Tapi eueuh kasieun. Ngajajantang we harita teh. Bari jeung ngawaskeun kana laku lampah eta cai anu motah teh. Mangkaning harita teh atuh keur meujeuhna biji layung kuning. Atuh cai anu motah ngabudah deungting gurila perang. Sabot keur jongjon nitenan cai kitu udu-udu. Jengang blak ngangkarak bengkang. Lain kunanaon tapi tina awahing kurewas. Asa teu percaya kenapa nenjo jang Kancil lantaran naon cai anu tadi nyurung teh ngadadak leungit. Sarta atuh barang teas anu dianggap tunggul curug harita ngadadak ngajungjung kaluhur. Dibarungku suara anu seah ngaguru. Cai wowoh mata burungga blak kejebur. Buntut buhaya anu kacida pisan badagna. Atuh eta si Kancil harita nepikeun kacalangap bakatku kaget. Kakara harita nenjo buhaya anu kacida badagna. Ayeuna usih Kancil kaharti horeng si mana horeng anu tadi disangka curung teh cai kabenung ku awak eta buhaya anu keur mali. Pangna kitu buhaya teh kacida pisan gedena jeung kacida di panjangna. Da eta we bangawan anu lebarna leuwih ti 10 meter teu cukup dipake malikeun awakna. Anu matak cai teh nepikeun ka ngabenung aku awakna anu mengkok atawa mengko. Gejebur burisat cai nyablok ka darat. Terus oyag-oyagan beuki motah pecenghul aya barang hideung reregean. Tembong saeutik terus maju ka girang. Nyoloyong lalaunan minuhan bangawan. Beuki lila beuki jero. Lap eta buhaya ngalalaplas teu kaciri. Cai bangawan oyag-oyagan. Kahilirna motah katumbuh ku ombak laut anu keur meujeuhna motah wayah kitu mah. Seah teu aya pisan eureuna. Aduh, rehab atuh si Kancil teh narik napas jero. Manehna asa kakara sadar tina impian. Ari sabab naon-naon anu bieu kasaksian ku manehna di luar kemampuan akalna. Sabab teu kaharti kupikir teu kahontak ku akal. Nah nya aya buhaya anu gedena sarubak bangawan. Parandeni kitu pan kenyataan geus kasaksian ku sorangan. Atuh teu aya deui iwati muji we kana kakawasaan Allah nu nyiptakeun alam jeung pangisina. Subhanallah walhamdulillah. Geuning loba keneh keanehan alam nu can kanyahoan ku aing. Nuhun Gusti ya Allah. Ayeuna tos nembongkeun tembong deui gedengan jemarna keanehan nu nya teh. Kitu ceuk pirentes ting hate si Kancil. Terus atuh harita mikir neangan akal tarekah kumaha carana pikeun meuntasan bangawan Ciseukeut. Rek ngojay rada keung inggiapeun nenjo buhaya nu sakitu gedena. Sok sieun trojo datang deui sabot manehna ngojay. Ari teu meuntas ayeuna rek iraha deui. Da piraku atuh ari kudu balik deui onaman. Lebar teh menanan anu kudu lampahan sapoe jeput ai kudu balik deui mah jigana bakal mubah. Tapi akhirna mah nyokot putusan sorangan si Kancil teh. Yen deuk lah-lahan we meuntasan eta bangawan bari jeung tumampra kana kadar ti pangeran.
ngan telat nada menta salamet di perjalanan. Paya jalan sejen iwati kudu terus mentas piraku aing kudu balik deui lalampahan geus jauh kieu. Keun buhaya oge da bogaan undang-undang berenang heueuh. Moal samarangan ngahakan manusia. Aing makhluk Allah, manehna oge makhluk Allah. Piraku arek ngaganggu onaman kanu teu tuah lan teu dosa. Jeung deui aing mah teu manjing dosa deui da sabenerna mah. Sanggeus ngomong kitu teh atuh si Kancil harita mapat ginjam pe pamate anu geus kapimilih ku manehna. Di sina mah sumrah diri kanu maha kawasanya tanah ka Allah. Kalawan boga pangharpan anu banget hayang salamet tepikeun kas seberang belah ditu. Sanggeus gilik pikir magkecebur atuh harita si Kancil ngojay. Kecebuk. Awakna nyoloyong ka tengah bangawan. Jajantung ratu gerada keung. Tapi aneh tanaga tetep rosa. Ting kadorong ku sieun berenang. Terus ngojay sakuatna. Tepikeun ka nyuruk awakna teh. Kawas lauk hiu we keur mudang-mudang mangsa. Lagana eta bangawan dikereuyeuh majauh hanteu burung cunuk anggang hanteu burung datang. Nya nu akhirna kalacat si Kancil unggah ka darat. Pentasina beh ditu renghap si Kancil narik napas jero. Hate lugina geuning salamet teu aya nanaon. Duh, alhamdulillah. Pokna si Kancil terus malih ka bangawan. Nyidikeun cai anu geus tenang deui. Teu aya ombak, teu aya lamak, malahan majiga cicing we cai teh ukur katejo maju lalaunan. Burinyai atuh harita cahaya kilating kilaban ti belah kulon. Barasat aya deui cahaya atuh ti pelebah gunung Rakata. Si Kancil kageuingkeun manehna sadar kudu buru-buru lumampah deui supaya buru-buru tepikeun kanu dituju. Dumasar boga pikir kitu. Akhirna masih Kancil terus lumampah deui. Mapal mapai kikisi dipiring ku sora angin anu seah nebak tangka kalapa anu ngajajar di basisir. Sora lambak atuh pating ku cuprak. Sakapun aya anu rada badag suar seor ka basisir nyeblokan ke kesik bodas. Kawas geus kitu kuduna. Sabot keur lempang tegok tepung jeung hiji lalaki. Lempangna jiga nu rusuh mawa buntelan anu dijieun tina heurap. Ari usina hurang jeung lauk laleutik. Jata tayohna bae eta jalma teh karek balik tas ngaheurap lauk. Geus ngalak lauk dadeuketan meureun. Keur kitu meureun keur nambah-nambah risiko dapur. Teteh punten. Dagoan Kang. Cek si Kancil gagaruan aturan eta jelema nu nyebut akang teh harita eureun. Rada-rada ngareja goge deui reuaseun bisi dipegat begal teh maklum atuh da sok aya we bejana. Jalma jahat tuntang lantung di basisir wanci kitu. Atuh maong we kajang Kancil teh bari jeung taki-taki siap siaga sok sieun ieu jelema jahat meureun kitu ceuk pangrasana eta nu ngalauk. Naon dia? Pokna ngomong kitu tegeun. Duh. Boga barahu ka. Kula teh nginjem me. Arek kalabuan. Ceuk si Kancil bari jeungeuteup. Je. Labuan mah lempang bae dah. Da teu kudu kadang barahu. Badi, yang kitu bae ceuk aing mah. Dokut. Kali ini nak saeutik. Tembana eta lalaki bari jeung tetep waspada.
boga sangka bisi si kancil api-api merenang. Aduh, jalan darat memang aya jeung laluasa. Tapi kula teh hayang buru-buru tapi hiji-hijina jalan kudu ka laut bae make parahu. Dalengan mah atuh lempang mah di darat nyalila. Kitu jawab si kancil bade neuteup. Atuh tukang ngaheurap ngahulang sakedeung. Manehna ngerasa bingung kudu kumaha carana dibikeun salah. Da bisi teu dipulangkeun deui, teu dibikeun, bisi ngaroga hala. Ngan untung si kancil surti pok harita teh. Ulah sian sieun Kang. Kukula disewa, yeuh duitna ngan parahu isukan cokot di basisir kulonen labuannya. Payana bae rada jauh ti dieu mah. Cek si kancil beri pusiwah ngodok saku baju, song mikeun duit, da boga ari duit mah. Ngahaja makal ti imah. Lebah dia tukang ngaheurap celohok nenjok duit mah. Butuh tapi palawur bisi matak jadi mamala cenah ka haripna. Pok deui si kancil harita. Dibikeun syukur teh dibikeun mah dipaksa bae dek diinyeum. Sabab pula butuh parahu keur pimentaseun tah duit tidak tarima ku dia. Lung si kancil ngalungkeun duit kana kitisik. Terus lempang muru parahu nu karek bieu dikadaratkeun. Lebah dia nu boga parahu celohok bingung mutuskeunana. Nenjo sikep jang kancil kitu teh rada-rada curiga. Boa-boa parahuna arek dibawa kabur, moal bisa balik deui. Mangkaning parahu dengan hiji-hijina modal anu dipibanda ku manehna. Pikeun usaha neangan pangupajiwan. Nu tadina sieun ngadadak jadi wanian. Lung atuh lauk mah dialungkeun heula. Terus lumpat ngudang-ngudang bijang kancil. Maksudnya arek dibungohan, arek dipeheulaan, cenah disiksa. Tapi edas cili si kancil sekit pundukna kawas aya nu aya panonan. Sora anu lumpat dina keusik kadenge. Peureup anu matak ngabahayakeun geus kanyahoan. Atuh srong tukang ngaheurap datang. Siak ngarajang ti tukang. Peureupna nyeu muru kana pundukna si kancil. Rang si kancil eureun. Awakna atuh harita oge ngareuneup saeutik. Sirahna atuh dendek ka katuh kapros. Peureub musuh teh ngeplos ngaliwat kana luhureun tak-tak si kancil. Kuliwat sak ditewak ku si kancil harita dicentok atuh ka hareup saeutik. Ari tak-tak atuh naek cekluk sada tulang anu potong. Aduh nyeri angai, nyeri aduh. Oceak tukang ngaheureup mah tukang ngaheureup harita ngoceak ngadenge sabab merasakeun kanyeri anu pohara. Gila si kancil malikeun awak pok harita. Kunaon dia hianat ka aing? Na teu percaya kana omongan aing tadi. Teu bedang dileleuyan dia. Komo lamun teu dibayar ku aing. Cek si kancil berijeng ka kerot ambok. Aduh, ampun aduh nyeri. Ya dengan kami nyeri. Tulungan dengan aing bener-bener. Kopai pada humah kopai kop cokot kop. Pokna ada tukang heurap teh bari papalangkingan nyekelan leungeun anu belah katuhu. Anu potong ugel-ugelan sikuna. Nah, atuh dia gagapah. Sok ka dieu kokon teh. Ku aing urang benerkeun. Kawak dengan eta lalaki anu rek ngabunguhan dicakal. Terus dipatap disakalikeun. Cekluk aduh. Koceak teu kuateun nahan ka nyeri. Nebikeun ka cecengkean jejengkengan. Nahan ka nyeri anu pohara. Tapi edas ku si kancil harta terus di tarekahan. Sor atuh dilesotkeun. Terus diciduhan saeutik sarta tuluy diurutkeun. Bari jeung dijampean. Dadak sakala jep anu gagerungan gogoakan jempet. Jigana bae ka nyerina leungit waras sepada harita. Mati balik. Parahu arek dipake heula ku aing. Cek si kancil atuh bari jeung terus muru parahu.
anu bogana teu ngomong deui kelakah colohok berejeng usapan leungeunna nu cikeneh karek cager. Si Kancil geus tempide kana parahu. Talina dilaan terus disurungkeun launan buru ka basisir. Soroyong kucuprak geuleuyeung kana cai. Cileng si Kancil luncat kana parahu. Terus diwelah di lalaunan. Parahu maju saeutik-saeutik lalaunan, beuki lila beuki ka tengah dijajabkeun ku paneuteub nu bogana. Mangsa alam khususna mata poe geus lila sumurup. Cahaya layung geus surem, manuk laut atuh ting kalayang di jomantara. Sawareh mah nyirorot nyamberan laut. Kiriwil meunang bangunna teh terus dibawa atuh ka luhur. Cai laut harita ngaguruh jeung ampul-ampulan. Parahu anu ditumpakan ku si Kancil ngangkleung beuki lila beuki ka tengah bae. Si Kancil eueuh kasieun ngawelah sorangan we ngambah sagara dina kaayaan maju ka peuting. Ari langit rada kulau atuh pareum layung teh rakata kerep alam poe. Jangjang peuting geus meber breh cahaya bentang ting karetip di langit ting kariceup. Mangsa peuting harita geus meber breh cahaya bentang ting karetip ting kariceup nenjokeun jiga nu nyenjokeun ka si Kancil anu kiwari keur balayar sosoranganan ngambah sagara ngajungjung ka basisir labuan. Tapi dasar anu can loba luang jeung pangalaman. Si Kancil teh ngawelah parahuna teh teu jeung jeujuhan. Padu-padu asal leumpang we asal maju nyeu ka tengah teh mikirkeun akibatna. Atuh beuki anggang we ti basisir teh beuki anggang di daerah tujuan. Si Kancil can apal mata angin, teu ngarti kana ilmu palak. Dengarti kana ilmu bentang, can nyaho kaler jeung kidul. Mangkane daratan teh beuki teu kaciri. Da puguh atuh eta parahu teh ngajauhan ka tengah laut jeung alam poe. Nah aing teh bet kajongjonon. Parahu teh maju ka wetan atawa ka kaler beedas. Poho-poho teuing kumari geus kieu aing. Cek si Kancil ngecuwis ngomong sorangan. Ngawelah na eurengkeun heula parahu angkleung-angkleungan. Teuing maju teuing mudun diulinkeun ku cai ombak. Ret ka kenca, ret ka katuhu punyai brai kengkilaban. Ana breh nanyo amparan sagara satungtung deuleu. Rakatak kreup waek deui. Si Kancil harita sisineueun. Panonna asa lolong teu nenjok nganaon. Reupeurem terus atuh harita mapatkeun jampe pamuka lawang jeung pamuka cahaya. Maksudna supaya panonna bisa awas dina kaayaan poek mongkreng butaradin. Brai si Kancil beunta ana breh teh budah laut ting kurilap bodas. Kadenge sorana pating parepes lambak diadu pating kucuprak. Si Kancil luak diuk maksakeun. Maksudna mah atuh deukdeangan kalangkang daratan sugan jeung sugan kaciri kaneh tidinya. Lila kulila breh aya anu ngalemeng hideung. Si Kancil ngarasa bunga. Itu meureun aing teh ulah jauh ti basisir bisi sasab ka bawah ombak sagara kitu pokna terus ngawelah deui eta parahu. Sina mengko maksudna mah ngadeuketan daratan nu katenjong ngalemeng di hareup. Suruh eta parahu teh maju mulah cai. Seak angin ti gigir leok atuh harita parahu teh mengkol rada dengdek. Tapi si Kancil eueuh kasieun teu puguh, teu gugup, teu inggis. Terus ngawelah ngadeuketan basisir anu ngalemeng hideung teh.
Sabot kitu ngang kadenge aya anu ngaguru handaruan. Ana cilegur atuh harita ombak. Muni badag pisan, muni luhur. Teuing perbawa anu keung sugan duka teuing nyaan aya ombak anu rohaka di laut kidul. Ngan anu jelas mah peuting eta teh asa mata ketir we. Jauh parahu leutik teh harita bamawa awak si Kancil ngajauh ka luhur pisan. Lah asa ngagejlok ka handap. Kaleong kagigir jauh deui ka luhur. Kitu jeung kitu es tuding matak capek kana hate. Jajantung mah jajantung munggah ratung tutunggulan. Si Kancil asa riweuh paciweuh ngawalah parahuna. Aduh. Ya cai teh kunaon nih? Asa berat-berat teuing teh. Jeung si Kancil harita ngomong sorangan terus tanggah gepung. Hatena ruas bentang tayanu tembong. Langit teh ceukeut reuk hideung. Tayuhna bae katutup ku mega anu hideung ngagulung di jomantara. Si Kancil ngarti kaayaan laut lain pibarayaeun. Gancang atuh harita keneh ngaluarkeun tanaga. Dipaksakeun ngawalah di parahu muru ka basisir. Suruwuk jauh lap beuki jero. Eta parahu teh asa gagejelokan. Kaluhur kahanap ampul-ampulan. Atuh nu mata kitu teu pantes lantaran eta laut teh rada motah. Ombakna es tuning badag. Tapi najan kitu ge atuh si Kancil ditang tayungan keneh kudu ku pangeran. Manehna dibere tenang hate utitna tetep caang. Hate teh gugu atuh najan dina kaayaan ngurit oge teu meunang cilaka si Kancil teh. Da bisa ngadalikeun diri jeung parahuna. Nu akhirna gerung atuh aya angin ngaguru. Jauh parahu teh ngajungdung luhur pisan ka bawah ku ombak anu badag. Seor kujubur atuh sadak cai anu buyar. Lenyap hati si Kancil ngalenyap es tuning matak palalaur. Sabab parahu teh narikan teu bugu-bugu tarik ka bawah ku ombak. Ngagaleong jiga nama jiga arek tibalik. Gesruk alala bru jurali blak nangkarak. Si Kancil kapangpenkeun nepikeun ka gugulutikan. Aduh, ayeuna jigana aing paeh cek beureuntess hati si Kancil. Berejeng terus atuh ngajaga kasaimbangan awak. Seot eta cai teh ka tengah deui. Nah, ari korejat. Syuku atuh bet napa kana kikisik si Kancil celohok bengong. Karek sadar harita yen manehna teh kabantingkeun ku basisir. Parahuna atuh ngajengjehe rada anggang ti manehna. Aduh, geuning geus di darat aing alhamdulillah. Nuhun Gusti. Cek si Kancil harita bungah pisan lantaran geus aya di basisir ngan edas. Keur kitu teh datang deui ombak nyeblokan basisir. Mangkaning badag pisan sebrot atuhan teh jeprak kana dadana jang Kancil. Cengang si Kancil ngacengkang blak nangkarak sorolok kasurungkeun ku ombak. Bujur ngakulusur atuh dina keusik. Aya dua tumbak mah berenang. Jauhna cilek si Kancil eureun. Diuk dina kikisik ari cai atuh geus nyaut deui muru ka laut. Korejat si Kancil harita hudang. Balicat malik dereng-dereng lompat muru ka darat. Ngajauhan bibir lautan. Sieun kaseblok di ombak dadakuna mah. Nu beukeulila teh beuki tarik ting cilegur. Teu beda we kawati sagara kidul. Kaya kieu mah aing teh kudu cicing heula di daratkeun sia. Isukan we kalabuan mah. Kitu putusan si Kancil harita. Terus geus kitu mah atuh leumpang ngajauhan basisir. Neangan tempat anu merenah keur pangreurehan. Si Kancil can nyahoeun, daratan mana anu ditincak ku manehna? Ngan ceuk pangrasana mah di Pulau Jawa we. Di basisir kulon, wewengkon antara Labuan jeung Panimbang.
Can pati apa kawan tu kaayaan alam poe. Ya akhirna si Kancil manggih hiji tempat. Manehna diuh gina batu karang anu rada lempar. Gek diuh bari jeung kewuk buntalan anu baseuh ku cai. Datah di kabuntang banting dina cai laut. Panon melong ka sagara. Dipati ka ciri cai nama. Ngan sok aya anu ting gurilap. Teu cicing-cicing horeng si mana horeng. Budah laut cai nama ngan sok aya ting gurilap. Jigana bae ombak laut anu dibantingkeun. Lebah dinya atuh harita mangsa cakap waktu cukup cak para pamirsa. Ye carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana? Insyaallah mangga dibaris neruskeun ieu carita dina bagian anu ka-50 hijina. Hatur nuhun lah nya kumaha rupi perhatosan anu jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.